Coba nih lagi kayaknya bos. Kumaha geus kayana dia mah. Geus can. Kek. Atuh caber dia mulu kepal bae. Cenah aing nu bagus fotona. Atuh lain aing geus pagal ya suku. Oh, bagus nih mah bos. Sak aing geus gagah. Gagah di mana, Bu? Kayak ngana. Tah, deuleu. Waduh naon ieu ge dia mah. Ai. Atuh gagah sakieu mah dia mau goreng di mana? Wah, naon. Abahnya. Jeung naon kitu sibuk-sibuk amat aing popotoan. Dia mah puguh jeung Insta story. Lah, apa nama nu nempel dina Facebook doang wallpaper. Nah, ngaranna. Oh, story Facebook. Eta. Oh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi akhirnya balik Kamari kemari. Geus segera teh kadinya tah. Dia kunan balik. kita ngurusan Abah. Ari abah garokunan kitu minang. Hih, bogu mah Abah gegeringan bae saroh. Kamari geh jajengkoleun. Paling mah teh nyaho eta abah mun gering. Atuh kumaha diandek nyaho. Diana geh ngerem bae di imah. Aju eta abang geus cager nya. Atuh cager, Geus bisa dahar. atuh entos. Ai ge jeung naon kitu mun sibuk ngetahuan kos kitu na Facebook. Atuh jeung kadeuleu, ame kadeuleu. Saha? Ku si Neng Mino le. Ini di mana? Ay, kamari dia mah aing manggil di ditu. Kuari mah glowing dia mah. Beh. Hai. Bah. Walau dia lamun deuleu mah, lamun hitam geus teu bisa ngomong, paling bisa ge dia mah. Dia. Non keur teu buduk dinya. Ay, dia mah bejakeun geus. Hai. Aing begitu nempok kamari, culak-culak kana punukna. Atuh lesang kuari mah garinjul naon. Ayo mending nang tempat di jeung popotoan nu backgroundna. Ieu mah naon kebon karet. Tekur kuluweung bae backgroundna. Ayo. Bukan rada gagah gitu. Minul ada kali seblak-seblakeun mah. Hih, pugu duit nage geus dipake berobat ku Abah. Tadi dia balangsak amat Minul balik-balik ting burung. Hih, dia mah geus hayu burung. Beneran ya? Beneran. Neneng nyotinya. Hutang bae dia mah. Dingin. Kemarin kita dibayar. Ini bayar tam lebaran bae. Lebaran mana deh dia? Mau seberapa kali lebaran kan bayar? Itu ingat deh. Mau hutang deui bae. Atuh bangkrut ieu mah. 2000 ieu mah bangkrut kan. 2000 ge ai sering mah dia. Angke minggu hareup aing dibayar yuk aing keur sukro doang ya. Mau kamari kita dibayar. Doakeun bae supaya menang duit bisa bayar hutang ka dia. Teu pisan-pisan aing ngadoakeun mah unggal poe. Ngadoakeun dia. Oh, ada mah bisa diandalkeun. Bayar 2000 ge meni hararese barang sering. Hese kana pagawean kuari mah meureun oh nya. Bae saya ge hutang mau dibayar. Kenaran ya. Sinarian ya. Wah, biasa bae, Mas. Ngopi. Atuh bade mah. Atuh bade, Mas. Atuh kudu Urang saminggu sakali ka dina gejara. Coba awas. Dia mah Melewatinya. ngahutang dia mah diburi bae. Nu kamari ge sadik deui ya. Sabaraha deui gitu eta, Mas? Iya tinggal 50 di sana. Wah, tinggal 50 Tinggal nya. ngabisan deui kitu. Ya, kurang dilunasan nih ya. Waktu kudu urang capek ku kulilingan mengwal poe. Ya. Lunasnya ieu nya. Kompan ya. Kontan ieu mah lain kompan. Atur nuhun di nek nginjem deui moal be. Ini Mas orang rek ngacamping deui ya, Mas. Waktu bisa bae kok mah mun luhur mah ngajampingna. Orang butuh 500.000 bae ya. 500. Oh. Aya 500 mah, komo 1 juta mah. Beneran? Serius? Ngan wayahna bae ya, ulah telat mayarna, da urang ge muter-muter soalna ieu. Atuh ieu ge panan urang macan pernah telat. Waktu emas mah percaya ka sorangan mah kitu terok telat ieu mayarna. Atuh ti kanan ya. Karak duit gope mah pebari. Kuari duitna Atuh kuari. jeung naon kitu. Atuh ieu warung ja
Nak kedean warung. Oh, nak nyon sorondoy. Oo. Sabaraha tadi? 500 we orang mah. Coba ceng nyon meletah ja teu seuseuh ieu. Wae sampai ya mah ya kudu ulah telat kitu nya. Atuh tenang bae ja nunggus-nunggus di depan orang mah teluk telat. Hitung deh bisa kurang. Gope nya tulis ya. Oh, gope. Si poho. Bantu gitu mah. Oh, geus kitu bae nya. Deal ho. Ya pas duitnya. Pas gope. Dealnya apa namanya? Hal ceng. Nak ilmu mal jeung patatang. Geura bae. Nah, ada Mas Tatang. Hujan, ayo orang aduh. Nope. Minum. Aduh, au. Kunaon? Aduh, tetap dulu. Non gitu dia teh jelas amat datang-datang ngaleak suku aing. Oh, emang teu boga urusan jeung dia. Emang jeung si Mino. Boga urusan aja. Emang aya urusan lagi jeung si eta na? Itunya ha. Emang langsung bae. Nol. Non sih. Ngeganggu bae. Atuh kumaha da ayang bebeunang kitu. Hampura bae ta manu heubeul masok moyokan kitu kana punduk. Geus tu depain bae non maksudna. Atuh hayu bur, atuh oke burung. Nuk minta nomor. Tadi neka rompoknya ka batan ku hujan gitu. Katepang di dieu lah atuh cocok gitu lah dengan tika rompok. Intina mah minta nomor. Ya, guys. Oke. Ayo nih. Yuk. Hujan kehujanan panas kepanasan aduh. Assalamualaikum. Teh. Teh. Di mana? Bangling, Bangling. Bapak RT Bangling. Sok marah mana ditagih sok nyumput. Sok haresenya keluarga. Nya naon kieu? Mana beja tuh. Kasih ya, sabar amat. Kumaha sehat ya RT? Sehat lah. Ngasupan moal. gitu, aing jag-jag jalan heur. Oh, kado nanti herang ku ari mah. Herangnya. Tapi kaos cangklekna doang. Dikepret ya ku aing. Lah ini Pak RT enak ngasupan moal ya. Wah, tuh gampang basi. Ulah gampang-gampang ya. Nu Pak RT mah pan gede. 400 leuwih. Kakarak segede kitu, lu Waktu- bisa kitu. Waktu orang mah pan lieur muter-muter ka dieu ka ditu. Ai sia mah, gua teu percaya ka aing. Percaya orang mah ka sorangan mah. Tah, Beuy heuh nya bisaan. coba minum eta. Tah, 500 kembalian sia. Waduh, receh Pak RT. Ai, piraku sia tukang bangku teu receh. Berapa ya? 500. Jadi 2 kilo 45 500 kembalian 20.000 eueuh. Ai, piraku kuat eueuh. Recehkeun bae tuh ka budak saha, budak leutik teh saha di dieu. Aduh, sanya. Jaing mah teu boga budak leutik di dieu, boga ge anak parawan. Atuh saha eta anak parawan burung mana? Eueuh. Oh, ka mana? Ulah Ai. sok disumput-sumput aya urang sok disumput-sumput bukan anak parawan. Eueuh anak parawan aing. Keur Ulin cenah ge. tapi itu tukerkeun bae burung ya. Atuh siapa yang kada ditukerkeun Ih, dah. geus capek urang mah de sapatu gede deblok ku taneuh he. Ai, eta sia tukang bang. Atuh sepeda urang ge betus bandit tuh ganti seher. Nepikeun pakai sepatu darapon kitu tukang Musim bang. hujan mah laladok, sepatu bagus mah hook. Saha tapi memang aing. Gua agak pakai nama. Tong bela juga duit tuh. Laju angsuran aing sabar kali deui. Saeutik deui nu Pak RT mah paling 3 kali deui, 3 kali Betul. angsuran. Waalaikumsalam. Salam. Di mana, Jang? Di rompok. Naon sia ka dieu? Biasa mang, ngabas nu kamari. Nah anu kamari. Itu basana yang si minum. Ai eta sia ku teu popo. Kana duit mah. Butuh rokok mang. Kapan rokok aing keur tanggeus dibere meureun.
Aku sama-sama meh na. Atuh sing pira aku geus beak. Seminggu di Jakarta tuh aku coba. Atuh iya burung teh tah ngarecehkeun ieu. Oh Mas Burung ya. Bang ngarecehkeun ieu ya. Nah, Iya 20.000. Eta 30.000 pulangkeun kaing. Ujug-ujug titah nukerkeun. Lain kita nukerkeun. Ieu recehkeun si duit. Eta sesana ke jeung sia tah 20.000. Tapi ulah poho sia balik deui. gerak dang ada dang. Atuh leutik amat teh sana. Ai sia protes bae geus dibere bagian enggus. Koret. Ulah kabal-kabal dang ya, Mas nungguan kabal ya. Muhirnya urang pan ya muter ka urang. Awas ya lamun teu balik deui. Bisa dipincangan sia ku aing ke. Mas, atuh mana eta na catetana? Poho. Sok poho poho urang mah neuleun duit hejo bae laju poho bae kana naon ge. Ieu 3 kalian deui, ieu 3 kali angsuran 3 mingguan ge habis. Bisa teu percaya. Aing kemari teh diupahan. Kuari ku yang dicokot ke abeng. Bodoh amat titah nyaran lah. Aduh, kumaha ya teh kabal amat teh. Sabar heula sia. Lanja urang boga idrakeun soalna ieu kalau lembur ya, 2 lembur deui ku urang can dipuih-puihkeun ya. Urang kene ieu. Waktu burang kena ge pan jauh nya hujan dedeblok deui. Jalan age ruksak mana sepeda betus deui. Seherna deui neuk diganti. Dipanggul ku sia sapedahna. Capek dipanggul mah. Oh geus eta mah duit 30.000 mah nan. Kade minggu hareup bae. Ke sia kadi deui ke kuang dibayar. Ngajar eta sia eta, ku teu balik-balik ka dieu. Lain eta dulur RT gitu nya. Oh, omongan sama dulur aing. Mun kurada eubeung bae saleutik. Pantesan kitu rupana ge dong medi. Oh, rada kurang sangkom. Laju kumaha ya? Kurang ya. Ais yang ngelebakeun bacot. Cepan cek aing geus minggu hareup bae. Oh, burung aya kitu mah nya. Atuh lain eta catatan urang neuk di kemanakeun kitu Atuh ku dicocok sia tadi wae. geus dibiekeun meureun ka aing. Watu geus atuh geus dulu mah habokan amat. Ai, dia Sukirno. Biar deui ke hilang catatan urang bingung nagihanna ge. Oh, burung geus kitu bae nya. Oh, geus mabur ka ditu. Lain anak parawan ayo. Oh, wah. Ulah sok kitu teh. Ai. Geura. Waktu pokoknya malah mun anak parawan dikeluarkeun mah atuh lunas nu 30.000 mah teu kudu dibayar. Ai, beungeus sia. Anak aing ku teh hareukeun 30.000. Emang harga panci? Oh, kurang aja gitu mah. Ditarima ya nya. Oh, geus nak ditu lah. Kantor nuhun ya, ngan wayah bae minggu hareup mah kudu lunas. Geus gampang bae. Enggak mau tahu orang mah soalnya capek ya Mas Tatang. Ayo. Ai, geus ulah babacot. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gurukeun ku nya dicangkemos di tadi. Ai geus tukang Bang, pirak pisadeukeun. Ngabaca teureun-eureun. Hang nyangkemos bae musungutna. Hai guys, kita buka guys. Apa ini isinya guys? Penasaran ya? Nang sini aja cenah. Mamkana ya cenah. Tapi nak hirup ya. Ay. Woi. Masya Allah sia neng, menanti batahun-tahun doang di kota. Ay sugan neng mapapajuhun, orang mabata, juga kieu jeung naon bata 2. Neng! Balik sia. Waduh, kumaha ieu?